Dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, Umar bin Khattab sumangem hiji dinten, kitu saur Umar bin Khattab, pribados teh nuju kumpul sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam teu kantos sababaraha lami sarta duka ti manaholna. Unyung-unyung dongkap hiji aki-aki nganggo raksukan sing sarua bodas, pamenteuna cahayaan. Sakedik oge dina raut pamenteuna teu aya semu-semu sapertos anu tos lalampahan tebih. Eta pamenteun aki-aki teh adem ayem, lajeng calik gedengeun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lututna meh padak sareng lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antawis para sahabat anu harita nuju kempa, saurang oge teu aya anu uningaeun saha salarasna eta aki-aki teh. Bangun anu tos kenang, eta aki-aki teh naros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kitu saurna, pok caritakeun naon ari iman teh. Mangka diwaler saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman teh nyaeta percaya kana ayana Gusti Allah, percaya kana ayana para malaikat, percaya kana kitab-kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah, percaya kana ayana para nabi sareng ayana para rasul utusan Allah, percaya baris ayana poe kiamah, sareng percaya kana katangtosan takdir sae awon ti Gusti Allah. Kitu walor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sur eta aki-aki, bener pisan eta jawaban teh. Pokna bari teu kantos lami anjeunna angkat, nanging teu katinggal kamana leosna. Mireungeuh kajantenan kitu, harita sakur anu hadir pating polohok sim kuring sorangan, kitu saur Umar bin Khattab ngarasa heran. Lajeng tumaros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, saha salarasna eta jalmi teh? Diwalar ku Nabi, bisi anjeun hayang apa? Nu bieu teh malaikat Jibril. Masyiral muslimin, sapalih ulama maparin takrif, iman teh hartosna percaya, membenarkan. Anapun ari percaya eta bagian tina pagawean hate, pikeun nyalametkeun pergaulan antar sesama manusia. Urang kedah surti sarta paham mana jalmi anu laras-laras iman, mana jalmi anu henteu iman. Nurutkeun Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 diuningakeun yen jalma iman mah nalika ngadangu asma Allah disebat langsung manahna ngageter, hatena ngageter. Pon kitu keneh saupami diangoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, keimananana bertambah nganelan yen mung ka Gusti Allah hungkul tawakal sumrah diri, nyinakakeun sagala rupa harapan, sagala rupa cita-cita, sagala rupa permasalahan anu karandapan dina kahirupan. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2 anu kieu unggalna, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hartosna saestuna tayalian jalma-jalma anu ariman teh ngan jalma-jalma anu upama disebut asma Allah lap hatena ngalenyap, jeung upama dibacakeun ka maranehna ayat-ayat Al-Qur'an jadi bertambah keimananana.
Jeung nya ka pangareanana inyana tawakal. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum.